Jajar diampikeun. Hah? Jajar dibikin. Alayo, kabeh si Awu dibikin ya. Akan dibikin ka saha tuh? Abah, lain dibikeun. Jajar tadi ampikeun kana kantong. Oh, ka Mang Otong. Aduh, aing mah euy Mang Otong teh hayangeun pisan jajar eta teh. Cokot we cokot. Ieu, lain dipicen diampikeun kana kantong dituna ka para. Oh, era nya atuh era mah bedul. Wah, nya tadi dibikin dipenta deui buka. Tebus we lah ji goyahna da maneh nu mikeunna tebus. Iya, lain ditebus. Diampikeun ka para bisi leungit. Oh, keboga duit. Tebus we, tebus. Keuna tuh duit nu abah di ditu na kantong dina dompet cokot di ditu jig lewat. Alhamdulillah Gusti, bijil duit teh abung-abung jeung saliwang. Aing. Atuh darek kumaha rek nguseup isuk. Jejer kala dibikeun ampun anu geus heubeul teh atuh nguseup ieu teh euy. Aduh, pamajikan teh aya kadua kana harta salaki teh di ieu nya diperhemat, dijaga cenah ge ceuk aturan ge. Ieu mah kala dibikeun samarukna meureunan eta dipiceun dipoe eta mah dipoe euy. Eta geus heubeul bulukan.